ngajak gaul kan geus rumah tangga, anu rumah apa beuh itu resiko. Bener. Ya rumah tangga mah geus beli beas, geus beli pamper. Bener kan? Orang mikiran baju, urang mah peribahasana. Klips, terima kasih. Bener atuh pan budak gaul. Ayeuna boga pamajikan rek gaul kumaha menggauli pamajikan ceuk atuh. Oh salah, geus moal deui anjing. Thank you guys. Guys. Tilu guys, kali tilu cing atuh euy. Mor guys. Gusti Agung. Mor guys. Naon gawe? Ceng. Geus ikhlaskeun lah Mang Icing. Insyaallah teh U2 enak peuting sok saksian gerak. Salah, kan yang penting sabuk LP ada. Tuh. Eta anjing. Si Aing Can ge. mah moal ting si Can mah moal. Urang kan beda kebutuhan. Minta, jadi Ican mah cenah isin ku kolot abi mah. Cek Ican. Dicar si goblok bi, minta segala si anjing mah. Nah, kayaknya si eta mah. Geus panggalana si anjing teh duit. Geus pangheulana si eta mah. Ti nepi ka naon ti bata kene eta garasi, ti bata kene nepi ka semen, nepi ka naon deui. Mantor kacet, Apa si anjing mah? lampu, kabeh. Nya, dengan dalilnya teh ulang tahun, naon syukuran, naon segala ngeluh. Ayo udah dia mah. Mawar. Mawar guys, mawar. Bang Anton mah ya rasa kiri kan penekanannya tarik itu. Ya, atuh ulah aing kadinya aing nganter nu nyokot duit teh si anjing teh. Ulah kacang cerikan gitu atuh. Lain ceng-ceng cing ada batu. Atak naon? Mi jadi iraha mi ya mi KLP mi. Wah, buta jeung si Daster. Iya anjing. Iya anjing dah. Kali 3 guys, kali 3. Aing ngilu aja henteu. Demi Allah ini kali video ngakak. Berikan ribut. Guys, 20 genep guys. Udah emang teu akrab nih apa lungguna sosmed urang mah. Pang beureumna Ayo aing mau ieu. Heh, mah penester pasti walamu. Nya papi eta nuju naon? Pulang Mi? guys. Baru beres berenang. Alhamdulillah. Minggunya ting. Pica kue bade iraha dijajab. Waduh, entong Beb. Waduh, Aing we cokot. tong percaya. Entong pi kajen Tong ku abi percaya. dicokot. Sia, nyogok ku 5 juta. Kain Mang Anton nyaho naon, mending mun ada dingna aya nah ada eueuh ku basa we terus. Aduh nepi tanyakeun mami. Aing Mang Anton ngomong geus ti 3 bulan yang lalu. Kain dikirimna ibarat ayeuna udah dingna. Jadi memang orang teh kudu punya ciri khas jeung karakter anu identik lah budak-budak papi teh. Tah kabeneran karakter anu menguntungkan mah aya di urang ting. Gitu. Mana mah lain apa identik genetik sia mah nya. Heeh, eta mah geus Gena gitu sia mah. sifatna geus darah daging sia mah. Darah anjing dah. Empah. Kayaknya nyeri gitu. Mang Iting. Pi kalapa bade pi. Tuh, sekali ditawakeun. Entong ketang pi kajen ku aing we naik sorangan. Cuman Kela. Emang didinya kamari hajat catering di mana? Duh kami tacan hajat nih, kasami eta mi. Tah, si Lubi. Dicemes anjing. Jol dicemes Pemajikan lahiran datangna ka mana? Oh duka abi tacan gaduh pemajikan abi mah. abi mah henteu urang mah teu lahiran sumpah. Pamajikan ngalahirkeun mah. Mun ngadongapna ka mana? Urang mah Abi usul pamajikan ngalahirkeun, abi datangna ka bidan wawan. urang mana mah kabidan urang mah ku mantri wawan.
Ripuh. Tapi si Iting mah tak apaleun nyaminya. Gudag gidi aing mah kalapanya ini masih ki. Nyaho anjing nu di mobil nu di mobil Jazz baheula. Pi, dah. Kalapa. Urang ke, Balanja 100, balik 5 juta, Pan. urang ke di Jogja tuluy we. Dira bade lahiran, mi ieu kumahanya, mi ieu kumahanya, mi tuluy we mah mi si eta teh tah. Borojol acan. Majar teh konsul cenah. Konsul hayo we sia teh goblok. Lain konsul siapa? Dah udah mah ayeuna naon kudu ngomong ka kolot. Kolot sia